pas ngajar berenang da budak teh berenang bingung rek nyebut bapak dan berenang masih kene morak kene hari tama rek nyebut akang da berenang kaguruan tungtungna jadi bapak akang tadi jadi bapak akang eta teu kumaha caritana eta jadi bapak akang daripada kang guru sok daripada kang gurunya kecenting bapak akang tapi SMS ya dan telepon dari mahal ya mapan mahal harita inget kene SMS teh sekali SMS 350 dua kali SMS gratis. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Salam Pak, jeung modal oge waalaikumsalam gitu dah. Urang teh da kagok atunya kan kitu oge. Dengan lagoan. Daripada angkel lila urang diamuk deui. Kan geus teu upami abdi ngajak atosan. Deg eta. Aduh eta. Naik murag teu jadi eta. Yo, siap, stay on KB. Jiwa lu. Meureun eta nya hore seputaran eta nama. Nah, seputar menjadi pengalamannya meureunnan ti mimiti di sekolah gitu. Asal muasal ngaran gitu tahu deh jadi kumaha tadina. Ayeuna pengalaman pang perihna kamu di aya teh. Mata kumaha nya Anu pang perihna. Saha Nyata eta tadi kayus anu pang perihna teh kumaha tah? Anu pasnya keluar sekolah gitu. Da ieu mah pan mimiti nyakeun bae lah dibejakeunnya. Ya atuh kan bae itu terbuka. Bisi gitu di dia aya kudu di sensor gitu. Dia bebas. Pas hari teh meureunnan terakhir kelas 12 rek keluar pisan. Rek kelulusan. Rek bersenang-senang tadi nama. Boga kabogoh ceritana tah geus boga kabogoh teh. Kur sabaraha bulan meureunnan. Peren ke sekolah teh tah. Beres gitu. Beres. Tah geus kitu bener mbak aya baheula pan apal sorangan. Tebet jiga ayeuna HP pakuranteng gitu. Loba. Jadi baheula mah HP cinit-nit ya gini. Pas gitu. Samsung S4 Abdi M3 kartuna teh itu Excel. Kur modal teh modal SMS ya dan telepon dari mahal ya. Mapan mahal. Harita inget kene SMS teh sekali SMS 350 dua kali SMS gratis 50 gitu. Nah pas geus kitu caritana teh pisah we tah. Meureunnan nya itu meureunnan masih keneh diajar. Meureun di pangajian. Nyari abdi meureunnan di imah gitu. Teu ka mana-mana teh apa nu tadi teh. Da tebet langsung digawe pan. Nganggur heula. Nganggur heula tah geus kitu meureunnan nya mulailah aya percekcokan gitu. Aya urang nya aya atuh aya ayeuna tah geus kitu teh meureunnan geus rada-rada ieu nya meureun ieu ge rada ngahalas ongkoh gitu tadi tanya emang geus boga naon gitu geus naon cenah tah tidinya teh kakobong mah caritana teh da emang tadi nage di kobongan ngalong teh ningeunana apal ningeunana ngalong kumaha ngalong mah jadi nanti tempo ngaji balik eta apal meureunnan Kang Gies ge kumaha tempo ngaji nya pas balik teh kitu tah inget keneh tah keur ngaji teh nya tempo pan ngaji teh ngaji Quran ngaji Al-Qur'an nya maca kitu lah Bandungan ti magrib ka isya tah ti isya teh biasa ningeunana non balagan ngaji kitab gitu tah ieu tempo ngaji kitab teh sok ngeleset we balik gitu ka imah gitu kacaya euy itu tebet aya bahasa kitu ngeleset we balik gitu tah ai pas eta mah nya eta meureun ku guru ngaji teh kanyahoan carana kudu di eta ieu mah ye kudu nyaho ieu cenah eta na meureunnan panalukanana jadi tos amin teh kitu nya tos salat isya amin gitu cenah ka abdi teh Mang Ude cenah kitu pang mencetankeun ayeuna ka guru teh bisa nolak tungtungna urang teh jadi mencetan pan tungtungna teh aya santri awewe geus murudul atuh tempo itu meureunnan beres tah mencetan meureunnan guru ngaji reka bumina heula bade nyana kitab abdi bade uih tadina mah kan pas rek balik pisan kapegat ku awewe jadi tungtungna teh hiluan ngaji di ditu ai pas kitu teh ditanya ku guru ngaji teh sinareun aya nama aya cenah kitu pan kapegung gitu tah kayus jadi caritana
Buru kan itu deh. berat tuh. Buru yuk keren rame cerita yuk. Beli lah Mencari tempat teh. iklan heula. Bisa. Agak gitu ya. Di kemana tuh? Jadi pas gitu cari tadi anu perih teh nya. Nah, can nya masih kena percekcokan lah gitunya. Nah, geus percekcokan gitu dikobong caritana teh kayak beberapa poe dikobongna ge urang teh. Nah, pas ngaji caritana teh penting balagan. Tadi nama geus ngobong tadi mah teu tadi mah ngalongpan. Heeh, tadi nama ngobong dan geus teu aya kegiatan teh di sekolah pan geus beres. Tah geus kitu teh beuneunan. Tos iya biasa tos balagan. Asa rada-rada seueul kana beuteung teh. Kebari nunungan lah SMS gitunya. Tinu eta teh ya. Heeh, tinu eta teh ya. Tah, ai pas geus kitu teh asa rada seueul. Hayang iyalah gitunya. Yang modal. Itu tah miceun lah. Gabe gitu. Nah, ai pas kitu baheula empan apal sorangan miceun teh ning. Dengan luhureun empang, Ai dikobong mah kitu. luhureun empang make galadag teh geuningan gitu. Moncorkeun kan awi ngingan. Nah, pas keur genah-genah kitunya pan bari disebrotan teh jadi si HP nana teh pan naon ngaranna teh multifungsi teh ya. Baterean ya. Aya baterean bawa we jeung baterena. Sekalian ngadaguan SMS. Sekalian eta ngadaguan SMS datang. Ari heg teh geus kitu teh keur ieu genah-genah nyebrotan kitu nya. Kirining disada. Boro mah atohnya nah teh atoh gitu tah. Pas ditinggali assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Salah Pak, udah jeung modal oge Waalaikumsalam gitu dah. Urang teh da kagok artinya ka kitu oge. dengan ngadaguan. Daripada angkel lila urang diamuk deui gitu. Bae pas geus kitu geus atoh we tadi. Wios teh naros gitu. Nah, pas kitu teh muhun mangga sanes nah kan wios teh upami abdi ngajak atosan. Deg gue tah. Aduh eta. Naik murag teh jadi eta. Ke eta teh aduh gara-gara eta. Berarti sadian teh nyeri beuteung nih, jadi hate ongkoh. Oh, jadi hate ongkoh mulak we pokona nama harita keneh. Teu jadi eta modal. Teu jadi. Pokona mah teu bisa keluar, teu bisa sare pisan. Nur tidinya teh. Gara-gara eta nya alasan makan gitunya bade diajar heula fokus gitu. Pami jodoh mah kita bahasa kita nya gitu tah. Katakan lamun ngadenge naon kalimat-kalimat gitu mun jodoh mah moal ka mana sok trauma. Itu sebuah penolakan ya. Sebuah penolakan gitu. Kata nanti misalkan sok geuningan anjeun mah terlalu baik cenah gitu. Tadi nama orang trek ngagalakan aja gitu nya. Salah nyanda kumaha meureunnan gitu tah. Tah kitu Kang Yus. Pokona Tah ayeuna kan kamu detek kayaknya ya. Eta mah keun lah baheula nya. Keun da baheula eta mah. Kan ayeuna mah kamu detek geus arek ieu nih nah. Oh. Ya pidoana di sadayana. Tek naon dinanyakeun nek Maksudnya teh kan perjalanan teh apal. Bisa panggil jeung eta teh gitu.